Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dari sarang channel laki ongke sapara kanca. Dina insyaallah sasi Muharramnya itu masih Muharram. Sasi Muharram teh sasi anu pinuku kabarokahan sareng pinuku rahmatna Allah. Sareng pinuku kajantenan unsur-unsur dunia sinarang akhirat ras Pak Ustaz. Anu luar biasa kajana. Ya pemirsa dina kasempatan anu mulia ieu monggo Allah simkuring teh ki ongke sapara kanca kasumpingan tamu sohib simkuring anu anjeunna mah alhamdulillah perantos naik haji amin perantos naikkan ibu haji Suabar sana segitu aduh. Naon atuh Sana naikkan ibu haji maksudna naik haji ka Baitullah anu kawasa di jalanna jeung Bu Haji tah mun kitu ka harta amin mulai naikkan Bu Haji. Tapi tong hilap subscribe support channel simkuring kanggo kamaslahatan babarea. Cik ieu teh kieu cenah Kang naon eta teh Ebit Kadarusman Ebit kadal toke naon kadal meteng Ebit. Ieu teh dina kesempatan ieu urang ngaguar hiji masalah atanapi sababaraha masalah anu berkaitan sareng papatah kolot baheula. Anu ki ongke mah yakin naon ucapan kolot baheula teh barudak ayeuna mah pada ngarti. Jadi ngadu unsur anu penting pisan Nah, bujeng-bujeng ka ngarti da ieu mah geuning tos hampir-hampiran teu aya. Gitu. Tos ka beng naon ka beng batkeun kudu namina gadget gitu. Gadget teh naon sok? gadget teh lamun urang ieu Gadget. eta mah kemana gode. Sanes gadget teh eta 8 leutik teh. Le eta mah tuh le jet. Oh, jet. Gadget, aduh masyaallah. Geuningan Kumaha cenah eta na? lain kieu cenah Kang Ebit ieu teh. Kumaha? Ieu mah urang ngaguar deui ngarah budak teh henteu ka bobodo tenjo kasamaran tinggali gitu nya. Eta mah konsepna urang serius tong loba ting heureus ya maneh kepo. Serius mah sok ieu ulah mun dicanak serius ieu mah engkena mati berdiri. Oh nya bener. Mati berdiri. Mati berdiuk. Mati berdiuk. Keongke yakin bahwa kalimat anu sok sering diucapkeun ku kolot teh urang teu ngarti. Bahkan keur barudak ayeuna mah kalimat eta teh dipikasieun. Contona hiji pamali, padahal mah pamali teh naon hartina? Cik coba Paman di Ali. tah pamali. Geus ka mana gode. Komo lamun budak ayeuna moal apaleun. Enak urang kieu. Urang serahkeun ka ustad, ka sohib simkuring. Cik kumaha Pak Ustad ieu teh? Pamali teh cenah hartosna. Upami hartos nanya nakana logat Kaharti tan. Acan, kemana gode ku hae. saupun guru kieu abdi mah alhamdulillah saupami na jamaah atau hiji karti cenah kitu cenah eta teh kada bersyukur naon margina ceramahna moal itu atas karti jelaskeun deui Ya, laras. kumaha tuh jantenna Ajeng tan lanjang kanjeng. ya punten satecana ya napangkeun heula namina sae teh aduh. Lain tadi atuh kehe sia teh nanya. Da mengpohokkan diri kan. Kaweng batari aduh. lah gitu Kenalkeun. Saha nami teh? Kenalkeun kudu dinya lain eta. Oh, ngatu pan tadi tuh ieu teh nya eta mun teh selama Pak Ustad Uday. gitu salaman dulu tuh deal Dia. insyaallah ya Ustad Uday. Adina Ude. Uji bisa jadi gitu. Ustad Jengkol. Ya, jengkos. Allahumma billahu warhamhu wa bihi Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta mah banyak orang. Cobi cenah Kang Ustad diguarkeun cenah naon eta teh pamali teh. Pamali macam. upami eta teh dikaitin sareng bahasa Arab aya kalimat pamali teh Mohon. malahan cenah mah saur para santri mah pama mangkari perkara li eta pikeun kami mata kolot sok aya nyare yang entong nuang tungir hayam cenah gitu Pamali cenahnya. atuh rek cal nepikeun tos calang apoge bade huap teh jantan sieun ku pamali teh padahal pama ari perkara li eta pikeun kami henteu dituang ku budak-budakna cenah teh ku bapana
Berarti licik eta. nya aya Jadi biji kolot teh. kitu. Tapi dah henteu kitu henteu sadayana. Aya oge pamali teh memang panyarek supaya naon eta si budak teh ulang ngalakukeun hal anu matak ngarugikeun anjeunna gitu. Rasa-rasa. Sapertos mana gitunya pamali Cobi. teh cicing di lawang panto. Bisi nonton jodoh cenah gitu. Ya tong cicing lawang panto pamali bisi nonton jodoh padahal mah Halangan. ngarugikeun manehanana Rasa. gitunya. Cicing di lawang panto atuh nurek nyemah oge nurek nyokot nu masihan sembako oge Jadi teu kitu. asup Teu da asup, aya ya. nu ngahalangan gitu nya eta Gitu, sapertos ya. gitu. Pamali. Gitu. Tapi da Pama teh jadi mangka eta barang li teh bikin kami kami. Jadi intina mah si pamali teh eta barang teh ulah kusaha keur kami. Iya, tah, gitu. Hade eta kolot baheula. matak lamun aya nu dipikah hayang kieu nya Kang Ebit Kadarusman. Kadarusman. Janten umpamina Kang Ebit saingan ya ninggal istri anu geulis. Tah dalilna mah ku eta we. Heeh. Pamali. Bejakeun pamali. Entung awewe eta. Nah, ka di pamali Nah, eta mah we keur urang. Bisa jadi Nang dalil. Aya. Gitu, nya. Geningan urang ge salami ieu teh pamali teh naon nya cek kolot teh. Ai sugan teh pamali teh monster gitu tah. lain. Ari sugan teh. Tapi ya Kang Ebit Ki Ongke dan maruahna tuh hebat etan sepuh kapuh Kan tenan. nyarek nu janten murang kali nah gitu ku pamali oge Sieun. Sieun bener. sieun Sieun. saucap nyata saciduk Matu. metu lain bau saciduk itu Kita saciru Gitu. bau. oh panyarek kolot mah pamali sieun ayeuna mah budak ayeuna boro-boro ku pamali ku dosa oge cuek we Ah, gitu laras. nya. Disebut pamali ge hare-hare we. Asli. Padahal naon simbolna eta teh nyimpen simbol gitu sareng-sareng sisi Alhamdulillah. sepuh nyebatieun pamali teh eta supaya si budak teh ulah cicing dina kamadorotan gitu. Jadi supaya nurut gitu dibanding di sieun deh ibaratna. Kahatos pisan ieu Pak Ustad katampi pisan eta ilmu hiji ge mundelnya. Munel, eta Pamali mangka eta barang teh Keur kami. Nah, cirian kade budak ayeuna ulah katipu ku kolot baheula. Budak kolot baheula mah geus eueuh. Ya, bebek kolot ayeuna. Ya, bener. Anu salajengna cenah Pak Ustad ieu teh bahasa sami bahasa sepuh habungkur ya. Sim kuring ge rada bingung eta teh naon bahasa teh nya. Anu pada intina mah biasana yeuh tumibana kolot lamun ngageroan barudak ya anu ulin sareupna. Majar teh kade cenah bisi aya sanekala tah ari sanekala teh anu model kieu atawa kieu atawa jiga nu kieu. Eta jadi sanekala teh naon gitu monster jurig apa naon tah kieu teh Pak Ustadnya abdi sim kuring ieu terang ieu kumaha. Insyaallah saatosna Kang Ebit nerangkeun manginten. Nah. Naon tah? Cobi sanekala. Menurut Jisi Mabdi mah gitu aya sanes kala teh sanes waktu gitu. Ya. Waktus apa waktos? Terus waktu Oh sanes. Sanes wanci. sanes wanci nu mustari gitu kan. Tinggal make semangsa anu Nu sampur sampuret. Kawan golok. Cobi urang Tapi- kupingkeun cenah urang kupingkeun. Geus loba-loba ngebacot. Urang kupingkeun we. Ti Bisa kata ke pengarsa pengarsa. pengarsa. Siap. Insyaallah tah janten aya bahasa nu disebatkeun naon bahasa kolotnya sanekala. Malahan kumaha sate acana teh. Eta pisan. Acan itu. Acan? Oh, acan. Asa atos nya kieu teh dari ai Ki Ongke mah pan sepuh teh ai sepuh mah kadang-kadang pan atos oge asa acan oge asa Atos. Acan 7 kali. Acan 7 kali. kumaha teraskeun? Oh, lajeng Ustaz lajeng. Amin nah gitu. Amin. Acan. Nah, janten aya paripaosna sepuh nyebatkeun sok urang ngampi aya sanekala kadang-kadang kieu pan nya. Sareupna cenah kitu. Sareupna teh upami urang mah surupna janten nya dina eta waktos teh waktos surupna panon poe nawiskeun bade sumpingna waktos maghrib. Ai manawi teh Kang Ustad surupna teh
lamun urang keur ngalamun sok kasurupan. Tah, ieu mineng pisan. Kasurupan jeung surup beda. Oh, beda. Beda. Sugan teh sok kamari geunian menang togel menang kasurupna. Eta mah atuh lain di indeks saham eta wae. Ulah jangan Ulah maling. Lajeng tosan punten imah banyolan di heureuy. Ai surup mah nu paling sok diinum pertandingan. Eta Pak. Sirup. Sirup. Sirup ujung surup atuh beda. Surupnya tadi teh jadi surup teh lingsirna panon poe kulon eta nanakeun tawis bade sumpingna magrib. Nah, terjadina layung sanes gayung. Layung beureum kan aya. Layung beureum tah bade tanda-tanda magrib. Sanekala sok disimbolkeun teh eta kitu. Padahal dina keterangan itunya dina waktos eta si kalaluarna pirang-pirang jin. Jadi salami siang teh si jin teh nyara rumput di mana dina ling-liangan, dina babatuan, dina tempat-tempat anu lembab, dina tempat-tempat anu hanyir, anu dipikara sepenian ku. Bahkan sapali ieu mah kan bada ieu cenah teu kenging Kaharti. Kaharti ke gola can beres, gola. Sok poho, udah itu sok poho. Aya disalang-salang gitu ke lah. Kalem jang. Heeh, ke bantahanana saatos abdi. Iya, sok. Biasa dibantah. Nah, tos kitu teh si jin-jin nu nyara rumput teh dina waktu surup kitu teh aya mega beureum teh ya. Kalaluar atuh si jin teh. Itunya Kata mah Mega Sutra deui. eta nu disebat kala, sanekala teh. Mun cek urang mah pan sanekala jurig. Jurig. Jin-jin eta teh kara rumput. Jin teh kan termasuk juri gitu Nya. ya. Tah ebi teh di dinya pas asupna waktu adan. Terus we ngomong adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Tak kumaha keteranganna geuninnya lamun si jin, si setan ngadangu adan eta teh kalarabur purat perot barijung hararitut brot hararitut sieun ku adan teh gitunya. Tah ka mana lompatna? Ka mana? Ya eta sok kadang-kadang lamun aya keneh nu di luar sok nyurup eta si eta sok lompat ka jalmi atawa lamun teh masih pantok molongo tah asup ka bumi anu mawi ginian rek sumping magrib teh ditutup-tutup gitunya si pantok-pantok teh lawang-lawang teh inuman-inuman ditutup gitunya. Tah eta teh sangkan si setan anu lalumpatan teh ulah blos we ka dinya ka kolong Pas eta bulan. jadi Eta wae. acan eta. Hari mana we sing kuring mah kieu Kang Uday janten sanekala teh sareng abdi mah ngaraos reueus kitunya ka sohib sim kuring ya Kang Ebit. Upami sareupna sok ameng teh ku abdi mah tara dicare. Sabab juri ge sieun da beungeutna teh leuwih serem ti juri. Eta suabahan atuh. tapi juri teh saha cenah leuwih serem ti aing jadi juri teh kalabur. Oke sieun ini dia. nya oge janten siana engke mah tiasa upami naon ngusir-ngusir jin ngusir-ngusir juri teh urang ulem we Ulem nya. we Ebit. Gitu. Pede dia teh da raja jin. Tah katami dia Kang Ebit upami urangnya tah perkawis tadi teh ya nyangkut paut sareng munamina sanekala si jin-jin teh ya. Teras ku adan teh ya sieun tah anu mawi disunatkeun urang ke adan teh lain ngan seukur adan dina waktu salat eta mah hukumna wajib. Tah tia aya hukumna adan tapi sunat. Sapertos mana upami urang bade naon bade ngalinggihan tempat anu enggal. Itunya sateuacan dilinggihan ku urang teh tiap-tiap juru adanan ku urang. Nah eta teh salah sawios cara supados naon kahiji supados ngonang barokahna Allah. Anu kadua makhluk-makhluk anu astralnya Anu aya di dinya teh. anu aya di dinya teh nu secara naon tak kasat mata karabur gitu ada. Ada misalkan dek ngontrak, misalkan kontrakan anyar atau dek pinahan kumaha gitu nya, kudu ada heula gitu. Seueur lah sunat-sunat naon adan salianti adan anu ngagoro kanggo salat. Ngadanan bayi pan nya sunat. Ada anu mohon Kang Ebit atas diadanan dipayun nuju bayi. Nu mawi. Mau da abdi teh ieu Kelakuan kita tara diadanan. suabahan wae teh mah. Oke, urang adanan berjamaah. Berjamaah. Eta mah maot atuh.
Tawaan lagi dina ceuli. Cik coba aya pertarosan teh ka pangarsa sohib ieu Kang Uday bilih gitu tah. Saneh kala aya modal ieu teh jadi Oh nya. teh heula acan. Oh teh acan. Eta da kacanakeun ku kiong ke atuh da. Lain aya hubunganna ge kan saneh kala teh sanes waktos kitu kan. Tadi diceritakeun sanes waktos. Oh. Aya hubunganna sareng saneh kala nu surup teh eta hubunganna aya Hubunganana sanes waktos sareng surup. panginten upami sanes kala meureun di hartosan sanes waktos nya eta versina anu benten namun meureun maknana atau nabi tujuanna Sami-sami sami kene. Jadi Nah, memang sanes waktosna kanggo ameng kanggo keluar gitu nya keluar kanggo teh bumi. keluar gitu. Da komo deui meureunan eta teh waktos naon? Eta teh wancik anu kudu buru-buru persiapan kanggo salat maghrib anu mana eta hukumna wajib. Sareng kiong ge teh kantos nguping katerangan di ti ustad gitu sanes kiong ge yang lira nu ngaos sanes ti ustad. Sanek kala teh hiji waktos jiga nu tadi surupna di mana perpindahanana antara berang ka peuting teh Allah baris nulunkeun balai sing sahaja mah anu cicing di luar dina nalika perpindahan waktu eta bisi kaeuntreupan ku balai laras kitu pangarsa bilih yang bilih lepat gitu kiong teh Nya panginten di antawisna sapertos kitu nya. Mohon abdi da seueur kakirangan namun alhamdulillah upami kitu mah meureunan abdi namihan ilmu tadi kiong ge. Alhamdulillah ti teh kiong teh 2 tahun ti heula teh 2 tahun puasana ge. baring puasa ngaji. Oh, bari jeung puasa pana eta teh. Ngaji pabrik Puasa boro-boro puasa 2 tahun. Puasana teh puasana. Sapoe saputing we oge moal kuat. Mana asa apal kana lagu baheula geuningan. Cincang keling manuk cingkleng. Cinet terus kakoa Bapak Satar bulan. Tungtungna Nah, sok-sok aya dulu gitu. sing sekali. Cincang keling manuk cingkleng cinet terus kakoa Bapak Satar bulan. Eueuhan yang ka mana aja? Bros kakol Bapak Satar. Bulan. Oh, paham. Janten siga nama kieu. Kumaha. Kang Ebiet mah ngalagu matak teh dia parat-parat oge supados dilengkapi ku pemeriksa gitu tah. Sugana kitu apal gitu nya. Cincang keling manuk cingkleng bolotot. Kumaha mun ditu? Aya nama aya nu anyar. Cincang keling manuk cingkleng cinakang. Jadi Kumaha cenah eta teh pangarsa Ustad aya bahasa tah. Nya sok kadang aya bahasa kitu nya. Tah, aya bahkan dilagukeun ya katampi ku pun sepuh mah katampi ti simkuring ti pun sepuh kitu nya eta ge sami aya maknana cenah gitu. Tapi panginten satu acana ya ka pamirsa bilih naon bilih aya anu langkung paos dina perkawis ieu nya tiasa ditambihan tiasa dilereskeun namun ieu mah nu katampi ku simkuring ti sepuh gitu tah. Biasa komen. Nah, gitu komennya. Nah, si sepuh teh geuningan sok kitu, cincang keling manuk cingkleng cineten blos ka kolong Bapak Satar buleneng. Biasa mah dipake keur ka budak parawan, budak awewe. Nah, bapak awewe. Sok sedih gitu lah bapak awewe teh. Tuh, ya Robi. Yang kawin. Astagfirullah. Gitu nya. Tah, janten si sepuh teh sok ngaharewas kitu. Nah, padahal aya eusina eta teh. Mana cenah eusina? Kieu, cing, hartosna teh nya kieu. Cing, Mana cicing? kudu, Oh, kudu. cang, kacang, keling, pageuh. Oh, keling Kudu, pageuh kacang-kacang maraneh kabeh. Ah, cara. Naon sababna? Manuk cingkleng keur cineten teh di luar. Eta mah rada-rada cawok kae mah nya. Oh, da yang kontrol. Jadi kieu tuh abdi ge ku sabab teu dituluykeun teh jadi kieu tuh. Padahal aya kituan Aya ieu teh. kituan. Jadi orasional. Keluar aya manuk keur cineten lamun teu pageuh eta kacang-kacang maraneh kabeh si manuk teh
blos ka kolot. Bapak Satar mah Bapak Satar. Bulan Oh, Bapak Satar mah teh lain Bapak Satar lain. Heeh. Maksudna mah kitu nya. Nya maksudnya Bapak Satar buleneng teh jadi we buleneng gitu. Nah, jadi maksudnya teh kieu Hmm. khusus wabil khusus kanggo barudak perawan montong ngalalador Ah, Penting eh. karena penting loba juri-juri. loba Alright. Loba orasi lu. ora sinduk sok nyiduhan Juduhan lagi wah peurah lagi bahaya ieu mah. ya Baru-baruna lain sapoe-sapoe Tapi pasti jadi 80 melendung. Ya. eta teh kanarek di proses maksudna kan Halus tuh. Saya salah bos. nah gitu. Namun tinggal digali meureun dan nya. Biasa pilih aya anu langkung pawas Nah, biasa komen gitu. di handap channel Simpuri. Bisa Laras ya bisa. nu ieu ke Bapak Satar burenang. Nah, Bapak Satar. Pilih aya nu ka naon anu kaganggu nu namina Bapak Satar. Ini aya namina Bapak Satar ge punten gitu nya sanes ieu ngomong konten. Tanya abdi Bapak Satar teh nami Bapak eta sa Bapak Satar gitu. Nya teh gitu. Nya mah upami buleneng Bapak Satar oge ngamet bener nya Bapak Satar. Siga nama gitu upami ditambihan sigana itu meureunnan eta teh nu mimiti ngajampe eta teh Bapak Satar. Bisa jadi gitu, bisa jadi. Tapi tiasa wae meureun ke urang dipilari deui Nah, kayak ribuanannya. nya. Nah Bapak Satar teh si pencetus awalna Nah. atanapi Bapak Satar teh gaduh maana anu sanesna Nah, gitu. Jika nama Bapak Satar teh nu ngagaduhan manuk cingkleung. Nah. Jadi Aya manuk cingkleung aya. Ya manuk cingkleung. Jadi manuk cingkleung mah beujan nu pincang beureun. Oh. Cingkleung pun. Oh, Iya, kan kieu. Ieu mah Kang Ebit mah kurang peka. Disebut manuk cingkleung teh ai cingkleung pan sampeanana teu ayaan. Eta teu aya sampean si manuk teh. Oh, iya benar. Cineten. Cineten aja Tah, cina. Tah gitu. Gitu. Aya liang kakara bocor. Ah, gitu. Eta liang naon? Liang unur-unur. Kana golek kayaknya. Nah, kieu di rupina mah hiji deui teh pangasa anu kiongke rada kirang uninga teh. Kiongke teh pernah ngaliwat ya ka hiji daerah harita teh malam Jumaah. Hari palanghir teh bau menyan. Iya. Eta teh fungsina teh naon ngonang jurig apa naon teh teh. Ustad manawi gitu aya tina keterangan atanapi aya dina naon sejarahna kumaha tah. Menyan tentang menyan lah. Oh, panginten lah tentang menyan, upami tentang bau menyan mah simkuring oge ieu teh tadi asa ngamu-ngamu bau menyan. Aduh, Nah, bau menyan atanapi bau teu can ibak gitu ya. siga nama. Gitu. Kita mah ka kiongke pisan. Saramani kiongke. Ah, nah suabana teh. Lain ada pancai eueuh sabun eueuh nya geus teh mani. Saat gitu. Saat. Oh, saat pantesan atunya. Ayo ngapain mani? Oh. Ngan sapoe sakali. Teh kumaha cenah? Upami perkawis bau menyan kitu nya kadang-kadang ayeuna sok aya memang nganggo keneh menyan aya nu tujuanana memang kanggo manggil nu kararitu. Aya. Ya, ngukus gitu nya. Ngukus bolu ngukus. Boy kukus duka ka manggung pan gitu aya. Teh naon nya tukang ngukus eta nu manggil-manggil juri-juri eta teh dukuh gitu. Dukun. Duku anu kareueut. Oh, nya. Nya tah eta Eta. lah. Ah, sakabana Pokona bola. mah sok puruluk gitu. Ah, Nya. Oh iya. Apalah Eta mah balik nama kerupuk gitu. Ah, ingsun amat aciku si caran goyang mut aku. Kita kan jajaran goyang. Ini ieu teh sok hayang gilu goyang. Janten memang di Kapungkur gitu nya aya nya aku aya nama gitu aya nu memang nu masih keneh gitu ngagunakeun aya nu salah ngagunakeunana aya oge nu ngan sabatas budaya gitu nya warisan ti para leluhur nu katampi ku simkuring mah ti sepuh gitu aya ge Kapungkur para wali cenanya sok nganggo parukuyan nya gitu Udah digoah gitu nya. nah nuju usum penjajahan Walanda gitunya. Eta meh kumaha eta? Nuhun sok aya ngariung para kiai teh gitunya ngukus menyan peleduk padahal eusina mah tawasul eta teh. Gitunya ila hadratin nabi Mustafa jeung sajabina teras we munajat ngadoa ngan nganggo naon eta menyan teh supados janten tipu muslihat kanggo si para penjajah. Da penjajah
alimen ninggal kaum muslim taat gitu. Nah gitu eta kadang-kadang Yahudi mah gitunya sok iri dengki karena naon karena ibadahna urang teh. Bahkan teu segan-segan eta para penjajah ngabunuh para kiai gitunya. Terus kabungkurna kitu nya. Mohon anu mawi gitunya simbolna etana atau tipu muslihatna gitu supados henteu katara ku penjajah itu nganggo we disangkina musyrik ai musyrik mah teu ditindak ieu moal ada musyrik ieu memang gitu tah tujuanana. Berarti hanya sekedar tipu muslihatnya. Mohon. Jadi naon namina teh disebut teh mengalihkan perhatian gitu. Tah aya oge panginten upami ayeuna bade nganggo yeuna da urang mantos teu musim penjajahan ayeuna mah. Gitunya da nganggo nya nganggo menyana anu sae. Gitu. Kanggo naon tujuanana? Kanggo pengharum ruangan we gitu. Mohon kartos. Cing. Ebit aya pertarusan teh. Jadi menyantai. Jadi kieu jawabanna teh Bit euy. Kenapa mah? Acan aja. Nah jadi penyakit eta teh. Jadi menyantai cenah kalau bangun unsur musyrik eta kumaha cenah mitina. Kan aya menyan mah kan aya tangkalna gitu kan. Eta unsur kena agama kumaha ya? Tah, janten tadi teh panginten kumaha tujuan gitu. Upami urang disalahgunakeun nya salahgunakeun ka hiji tadi teh upami urang nganggo menyana kanggo ngondang-ngondang para karuhun gitu nya. Terus ngondang-ngondang para jin eta ku median aku menyan gitu naon aya eta teh memang nyan aya nya ngan salah jalan gitu. Bahkan malaikat kan saperti Tah eta mah musyrik panginten tah upami dianggo kanggo pengharum ruangan memang malaikat oge sedepeun kanu seungit-seungit kitu nya. tawa dipake tawasul gitu kan nya. Tawasul ku para wali kapungkur gitu. Tah mun kapungkur sapertos kitu. Namun tadi teh urang mah bilih lemah akidah tos wios we teu nganggo eta ge teu naon. Tadi teh ada ieu mah musim penjajahan tadina gitu. Tawasulna we nu dijalankeun tah menyana mah tiasa wae dianggo tadi teh kanggo pengharum ruangan. Tapi lamun sakira-kirana bau menyan kalah ka janten mistik. Kalah ka ngaburingkak bulu punduk di mana-mana naon ngambe bau menyan tah. Mending Kadang-kadang jadi jadi fitnah kan. Wah, itu nyambut menyan gitu kan gitu. Boboh teuing. Ngaji monyet gitu kan daripada kitunya fitnah Nah, madorot. anu disebatkeun mistis, Ngaburingkak muringkak bulu punduk, henteu bulu nu lain gitu tah. nya boleh bulu gitu nya. Oh gitu. Ada bulu punduk wae gitu. Oh, coba ayeuna lamun misalkan muringkak teh bulu irung. Oh, bulu irung mah kopea atau gitu. Da lamun ngaburingkak buluhan apa meureunan lain nempo jurig atunya. Nempo helm Nempo helm. Ujung-ujung helm da ieu mah tuh. Ada helm. Ngadangu mesin sepan wae oge pingsan. suaban Aduh. Punten Kang Ebit. Sami-sami. Sami da. Cik hiji cenah ieu ka ki ongke teh. Aya bahasa baheula teh ki ongke untung ingat tapi ka ayeuna. Eta keur orok ki ongke keur orok ingat tapi ka ayeuna. Padahal can nyaho. Ingat henteu nya. Ki ongke keur orok ingat ngan teuing ingetna ti palebah mana gitu tah. Geuningan kolot teh mah pendek teh sok. Hau hakeng. Tah eta teh naon cara pangarsa? Tah, rupina mah sigana mah ngetes padahal ki ongke nu langkung paon. Cing, cobi Kang Ebit. Cobi eta mah. Hau hakang teh mun teu salah mah nya eta. Hau tapi dihakang. Aduh. Atawa ngepene budak bari jeung Dialungkeun. lain. Aduh. Make samping kebat. Oh, jadi da teh Hau hakang. aset Kacekek mulu. Aduh Kak. Oh, nya bating kitu. Gitu. Ini jelas kumaha tah? Ini iya langkung paos ya. Iya, abi teh naros pangarsa kumaha ieu teh kumaha kiokak teh. Nah, Bang Inten ieu mah seueur versi nya. Upami versi nu katampi ku sim kuring mah itu mungkin kayak Kang Ebit ya atosnya Kang Ebit. Ya, cenah nyekek. Rupina mah hau hakeng aya nu nyebatkeun eta teh si sepuhna teh nuju ngajarkeun zikir ka Allah. Aya nu nyebatkeun Allahu Akbar gitu. Dah supaya nya ngan meureunnan naon kacanak suasana si bayi
teu tiasa can tiasa paseh nyebatkeunana mangka ada di hau hakeng urang oge ningannya lamun kamu urang kali sapi henteu disebut itu sapi itu tapi henteu suarana itu anu katangkep moh jadi tumoh gitu kan nya sigana si sepuh tong nuju ka dieu juga kaki ongke cempelak ieu mah aduh kawara gitu mainan namanya sok bisa tambahan di Tambahan. habit sok buruk jadi eta teh dikir gitu nya dikir biasa kali Allahu Akbar gitu nah maksudna mah itu Allah Akbar tapi ulah katutuyan maksudna ulah katutuyan teh aya nuju alit hau hakang duyeung ka ageng ge hau hakang dan aya pasir-pasirna meureunnan nuju alit hau hakang geus rada agengan Allah Akbar gitu tuh pangindan eta pesan-pesan moral oge nya nya sapertos biasa we pemain aya nu langkung paos Nah, biasa komen gitu nya. laras kongke Setan dina kesempatan anu mulia ieu mungguh Allah sasi Muharram sim kuring ngaros bingah pisan kasupingan sohib di pasantren anjeunna teh nya. Jadi pasantren teh hiji tempat sarana ke urang nyiar ilmu. Alhamdulillah katampi pisan pangarsa sareng hatur nuhun tina sagala rupi wajangan-wajangan anu berkaitan sareng bahasa sepuh ti payun. Mudah-mudahan we ka khusus ka sim kuring Kakang Ebit nu rada stres. nah jadi stresnya Kapan ayeuna mah geus cager. oh cager tadi stresnya Jadi manfaat banyak. manfaat Jadi manfaat oge mudah-mudahan kanu nonton oge tiasa janten manfaat. manfaat cara menghibur Tutup itu mah ilmu satacana panginten Aya nya masa satacan ditutup panginten sim kuring gitu nya ngahatur ke nuhun ka ki Ong alhamdulillah sami-sami. sami-sami. nya dina ieu kesempatan sim kuring tiasa jabung tumalapung atanapi tiasa ngiringan lah gitu nya dina Jabung tumalapung teh nu sok ditajong tah. nya eta teh coba jabung coba lapung ya itu di talapung Oh, eta lah Eta lah. gitu nya. Nah biasa biasa ngiringan karena channelna Ki Ong teh sapara kanca painten Mohon mudah-mudahan teh barokahnya ustaznya. amin da soalna geuningan ninggal channel Ki Ong teh abdi sok lucu itu nya iya. alhamdulillah Da ieu mah turunan Jojo. aja Tetap bisa ngalucuna. ayeuna tiasa penak secara real gitu Oh, nya secara geuningan langsung, teu ya. benten sareng dinu video Ya, gitu nya sebelen. pingka sebeleunan punten apa singgung ge tara kesinggungan abi mah Tok. Nah, gitu beuna hatur nuhun eta cana ka para sadayana oge ka para pamiarsa nyuhunkeun dihapuntenna boh bilih aya cariosan sim kuring gitu nya nu teu sapagodos sareng manah-manah pamiarsa sadayana nyuhunkeun dihapuntenna kitu painten. Mohon. Alhamdulillah. Mangga tutup Kang Ebit. nya sakitu wae ieu ti Ki Geus sakitu mah geus we atuh. bisa ikut wae ieu ongke pasabara kaca nih hese Sebelum ongke sabara kaca sakitu wae nya eta konten anu ieu tos aya tamu gitu tah tos ulaman sakitu wae tong hilap subscribe-na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.